سيدنا محمد. Ngedak waktu malakal maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kula malakal maut. Tahu? Hendak nyabut nyawa sambarang. Segala nyabut nyawa. Dek belah mana sih nyabut nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui celi aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing, hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau ada karek mangi aing jelema kosni jeung kana. Buat agak gading deh si jelema aja. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Kunaon? Ulah buta. Sia teh tidak kunaon. Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa. Kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa teh mah. Tambah lain besi tambah lain Cimande tamu Musa kilat beh dia kula mal bisa nyabut nyawa kula aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui cager alhamdulillah tugas beuneh laksanakeun deui kuari datangan deui Musa aduh kula ditojok deui ulah sia datangan deui tanya kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya dek hayang maut apa hayang hirup mun hayang hirup dek sabara taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu dek dituturkeun ayo bejakeun tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah mung nyakeun sanggup malakal maut teh sanggup bagah jasa Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeleuhurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur-hurung. Oh haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat. 7 meter panjangna batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun marahnya na kumarah-marahna peupeus Taurat nu aslina gagah jasa urang mah mawa batu eta bae ge kali hiji do meni berat jasa ya Allah ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah dituna diangkat ku sorang ya Allah. Ayo malakal maut datang nih. Assalamualaikum. Salam mana deui? Ayo. Kula maka dia kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Hirup. Wah, maka yang pae dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Bertaun. Titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae bakal pae naon hirup ge cek atuh engke pae kuari pae mending kuari jeung cek bakal mah kok kiamat sih jadi asa-asa ada jambut nyawa beneran ya iya bener bedakeun ka Gusti Allah mun engke pae kuari pae mending kuari mun kitu mah engke teu pae tah terus pae terus datang ka surga bae Nges, mung pae. Ai engke bakal pae bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung. Misalnya 1 juta tahun, engke pae keneh. Atuh mani wari naonan. Laporkeun ka Gusti Allah.
laporan deui malakal maut Gusti naon jayang kuari bae cenah hayang kuari bae mah tanya tuh hayu ulah ngalawan gitu ulah ngalawan wala kalau sieun ya Allah teh si jelema bagagagah teh pohara wala kalau datang deui ka Assalamualaikum Waalaikumsalam hayang kuari bae tuh geura masang deker kumaha geura masang deker nangkarak atau nangtung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku jana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur haseup ka deuleu ku sarerea ka deuleu eueuh nu wani nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kangjeng Nabi Musa keudikeun ya Kangjeng Nabi Harun teu daya teu upaya cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban parah Kangjeng Nabi Musa can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kangjeng Nabi Harun nyarita qalabna ummi cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna umma teh eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh zaman teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha coba terangkan innal qauma sanyana kaum Bani Israel teh istadapuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng di ditu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 poe tek itu bae tetapi na istana puli kaum teu nganggap ka kaula Harun ulah direang sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain teu dakwah ngan kula teu dianggap dakwah kaula teh tu beda jelema anu geus mukalama jeung Allah jeung jelema anu can mukalama kalau beda dakwahna Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalama jeung Gusti Allah wauh jeung Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalama jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wau jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara eta tunjukna luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh diundang kuno sugih giat diundang kuno susah alasan muriang nu kumaha coba
dibere amplop nak bodaya bau maca kutu berubani nage sabelah poe diondang be kuno susah aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka Cigaraksa kumaha coba eta mal beres anu kos gara itu mah dakwahna teu wauh ka Allah moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge jauh moal dituturkeun ku masyarakat moal boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun ku sabab naon can wauh jeung Allah cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah beda saeutik doang nya pinter ngomong doang moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun keur can wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istad'afuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa Samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kena iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kangjeng Nabi Musa gode kepala mantak cek Kangjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ongkos kuari negara Islam jeung negara Islam terribut atuh kan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur geus puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu jak kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teh dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakahampura cek Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawauhkeun ka Allah wauhkeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur penting urang hudang tahajud tahajud
dulur ulam teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cek teh